Sampurasun. Rampes. Nepangkeun abdi sareng rerencangan abdi ti kelas 9B bade nampilkeun drama sisindiran sareng kakawihan. Anjeun terang naon eta sisindiran teh? Sisindiran nyaeta salah sahiji wangun puisi nu aya dina sastra Sunda. Umpama dina sastra Indonesia mah sisindiran teh siga atawa sarupa jeung pantun. Dipilih tina wangun rumpakana aya 3 rupa sisindiran. Nyaeta paparikan, rarakitan, jeung wawangsalan. Sedangkeun kawih merupakeun salah sahiji bentuk seni vokal Sunda anu ngalaku lagu-lagu tradisional. Bisa diantukeun dina budaya Sunda. Kawih biasana dipilih ku alat musik tradisional seperti kecapi, suling, atau gamelan. Serta diajak ku lirik anu ganggu unsur-unsur kehirupan sapopoe alam jeung kabudayaan Sunda. Najwa, terang teh naon eta sisindiran teh? Terang atuh kan eta pelajaran anu diajarkeun di sekolah. Cobi dangukeun, abdi bisa ngadamel sia. Hayo, Ngalatutut kata laga, cakep, alatna pacul ayakan, cakep. kitu patut hayang sorga. Salatna oge jarang pan. Ih duh kada abdi mah oso. Mang ea. Sut, dangukeun nya, abdi gak bisa. Si Ujang meuli calana, Cakep, ai Neng meuli sigar. cakep. Budak zaman ayeuna mah muntuna teh make pager. Behol ai maneh. Heh saroken. A few moments later. Ih bosen, sisindiran wae. Najwa, terang teh naon eta kawih teh? Terang atuh kan pelajaran Pak Opik. Terang lagu Bubuy Bulan teh? Terang eta lagu khas Jawa Barat. Urang kawihkeun yuk, hitung-hitung ngapalkeun. Hayu, tapi tong di dieu urang di mah abdi yuk. Ayo. Yuk. Pelin. Oh, Oke, aku serius kok. Nih. Buka lah. 1, 2, 3. Majuan. Bohong.